Suha lada tas ngaredok tas mecel baheula mah lamun bobogohan parawan jeung bujang atawa randa jeung duda lain kawas ayeuna ieu baheula mah cukup meuli pecel dua aneun ngabring ka pasar di dahar di imah masing-masing suhah duanana pecel tong karedok Jack rek karedok rek pecel pokona mah meuli dua pincuk teh dibawa ka imah masing-masing sing lada we suhah duanana di imahna masing-masing tah eta baheula mah lamun bobogohan teh kawas kitu lain zaman kawas zaman kiwari ayeuna mah zaman kiwari mah teu meuli pecel oge suhah babarengan suhah bahkan anu dalahun anu dibobonceng dina motor baheula mah biheung kitu carekan pisan isin wirang baheula tah keur zaman abah sieun Jack sieun sagala dibonceng ge sieun nu matak cek aki-akis wa akis almarhum Jack cenah kieu ngobrolna teh baheula mah lamun arek kawin marawanan teh make lego waru balas ku susah lego waru jadi waru si lendirna teh disiksik dikerok asupkeun jejelkeun tah amerada lesang make naon make lego waru getah waru legona ayeuna mah teu kitu da awewe teh sok sanajan parawan ogenan loba anu kana sepeda naik sepeda naik motor bahkan pararitnes ayeuna mah jadi geus biheung deui lah teu ararapal teuing nu kanu karer itu mah jadi beda pisan kahirupan baheula jeung kahirupan ayeuna mah boh dina macam sagala nu sajen ogenan da baheula mah arek marawanan teh kudu ku hadu regeng ayeuna kaos minahkeun leuit sok bayangkeun minahkeun leuit ku genepan ari ieu ku sorangan rek teu hadu regeng kumaha atuh ku genepan sok gra minahkeun leuit ti kanan ti kiri ti hareup ti tukang digotong ieu ku sorangan hadu regeng zaman baheula mah tah beda alam meureumana kitu ogenan teuing tapi lah teuing gedebul teuing kumaha man meureun sigana mah beja bohong di akang angot di emang kitu tadak zaman kiwari mah bedana teh jadi tas ayeuna ya request ya hayang eta tah totogog nya totogog ge chapter isuk nya gitu tah jadi gitulah tentang sekilas info bedana parawan ayeuna jeung parawan baheula teuing beda zaman teuing beda naon gitulah lah biang